aing oge. Teh kamarana atuh barudak teh. Itu melang-melangen ka kolot teh. Cul sorangan wae kolot ieu mah. Kumaha lamun aya nu nyulik terus diperkosa aing bararaid teh. Mogok aing mah. Nyai kuat menikut tega aing mah. Kalau tinggalkeun sorangan capalapan berat-berat. Dengan sangu. Sugan da keur digawe cenah di nu beunghar pasti ngarareunah meureunna leungeun ada lalaharna karinya sugan lah urang adon ngarewong dengan sangu di imah mah. Nah, jara rempling di sawah teh geuningan. Si Ujang si Jujum ka mana si Nyai nya? Oh, kitu itu ngagunduk mah kitu. Kan kabira nu haji mah belah dieu dah. Itu mah da jiga si kastop tapi na. Lain belah mana nya? Nya sugan karinya ka saung sugan lah. Tuh aing jabala leueur deh lah. Amba ieu pamentasan kumaha nya? Aing mah coba leueur deh. Wah batur deh aing. Hah? Rese aing mah. Cenah we haji aing kot meuni. Cukang ge meuni hese teu diganti-ganti. Mogokna aing korondangan. Aduh, aing mah jurig tinggal senal tinggalin deh. Tuh aing meureun balik deui meureun. Limpuran teh kabina-bina teuing aing senal tinggalin deui. Seueur deui lah. Itu nih ka dia Kebanyakan nama bukan. Aing mah kitu. Tapi da teu leueur atuh aing na make kokorondang atuh. Majikan geus tak balik. Ngaresekeun geus dibungkam. Mana gitu. Jang Jum, Jang. Itu kitu. Genah-genah di sawah hirup mah. Keceluk-keceluk digawe eureun hubungan ieu lah. Sabulaneun sugan sakotak. Lumayan mun sabulan teh mah. Kali saanu geus meujeuhna we lah kitu tah. Dipikir-pikir aing asa kasih ya si Jasim. Penting mah ku aing dibuktikeun ka si Nyai. Meong ngerakeun aing lalaki. Pokona mah ku aing 3-0. Tak kena ulah berat teuing digawe teh ya. Persiapan tempur nanti malam. Ada usaha eker duit bakal boga si Nyai geus mah mal nolak pisan.
pakai jurus naon-naon ya. Lah. Dan si emak lah si emak mah turuban we pakai bantal. Tan ngertiin gua aing. Diacak-acak nyai lah kepenting mah. Wah, biar aku teh aku jujur mare teh di nu beunghar biar aku jeung belum cak-cak dahar. Naon ari emak geuning ka dieu aya naon? Rek nyusulan maneh jeung si Nyai atuh mah bari beuteung di ditu patuni sangu acan ya dah boro-boro deungeuna. Si Nyai mah tadi ge geus balik, titah balik ku kuring. Malah mah tadi aya si koplok tah yang rese. Wah, jadi anak teh geus meureun daharna teh meureun nya. Duh, ai mah diagehan teu. Udah mama rajin ban dahar ngeunah ari tatangga hajat panai daging teh ana naon jeung lamun eta naon teh nu maot teh tujuhna geuningan maneh sok mawa berkat geuningan. Eta ge lamun sasamane jeung si Nyai geuningan. Asa ngeunah kitu ayeuna sugan ku mah meureunan diagehan kitu. Lain ngomong-ngomong ai si Nyai ka mana Jum? Geus balik. Tadi geus titah balik. Beurang keneh. Lah, keur parusing ambek Ngising disolokan. Mana teu lebar-lebareun. Si Nyai kita ngising disolokan. Kumaha mun aya nu ngintip pan meureunan loba batur ieu. Ieu mau ge da ngalaman ngorah heula. Mana bubrek ge. Mah teh sok api-api pepeureuman kitu. Teh namanya mah teh geus teu sabar ieu geus hayang ngais incu. Maneh teh iraha atuh Jum. Mah teh geus teu kuat hayang ngais. kacau. Mak, nek hujan balik. Oh nya geus atuh jang nya lain teu hayang lila ngobrol mah teh teh dah. Nya geus lapar ongkoh da sanggup geus dibawa balikeun ku si Nyai. Geus hujan ongkoh. Pan tadi ge aing ngomong nek hujan geura balik. Rusep aing ngali beungeut mitoha teh. Alabatan cucuk kadu aing. Koream dulu buyar konsentrasi. Aing mah capek-capek ngorondang pan aing ge tadi ge bisa pan. Banggakeun deh aing. Sate. No. Tuh, pan 3 jebur cek aing oge. Itu mantak naon pan ngorondang. 3 jebur pan. Mah No.